ahadukumul masjid falyarka rakaataini qabla ayyajlisa. Upama salah seorang di antara ranjeun lebet ka masjid, maka pek gerak falyarka rakaataini, ruku 2 rakaat, maksudna teh salat 2 rakaat sateu acan calik. Ta ieu teh anu disebat salat tahiyatul masjid teh ya, gitu. 2 rakaat. Pokona mah nalika lebet ka masjidna tujuanna bade salat fardu atanapi bade naon acara riungan di masjid atanapi urang tiba-tiba ngalangkung ka masjid teras hayang lebet ka masjid gitu. Eta teh pokona setiap lebet ka masjid eta teh nya urang disunahkeun salat tahiyatul masjid. Dan eta teh berlaku hanya jadi masjid tuh. Di masjid. Terus kan upami di lapang henteu berarti gitu. Di lapang pan kadang kawis tempat sholat teh nyata lapang teh terminal gitu Idul Fitri pan urang teh gitu ulah naonnya soleh teuing gitu kalah dor sholat tahiyatul lapang misalkan tahiyatul terminal nah ya kajabab upami bade sholat anu sanes bisa geurana sholat tobat mangga wae gitu sholat tobat sholat naon deui Ramadan sugan mah gitu didinya salat qada mangga wae gitu. Tah. Terus kumaha atuh ieu teh kedah di masjid mohon di masjid Pak. Ieu teh Bu dina dikaitkeunana kana masjid berarti tempat salat anu sanes masjid mah nyata henteu aya katangtosan tahiyatul masjid. Gitu di mushola di bumi sanes masjid gitu. Atanapi di tempat sholat anu kadang-kadang dianggo sholatna teh dianggo tempatna pikeun sholat kadang-kadang henteu sapa panjangna. Kumaha nama cirina teh eta nu disebat masjid teh anu diadegeun sholat 5 waktos di dinya Bu. Ciri anu kiatna teh. Sanajan bentukna bentuk tajuk misalkeunana. Bentukna bentuk kelanggar. Tanapi bentuk nyalah bangunan biasa gitu kan di dinya teh matuh sok diadegeun salat berjamaah gitu ngumpul jalma-jalma gitu. Komo lamun aya nu tukang adana aya DKM-na gitu ieu langkung kiat gitu dianggap sebagai masjid. Salajengna Ida dakhala syahrul Ramadan putihat abwabus sama wa guliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Nalika lebat Ramadan maka dibukakeun panto langit. Wa guliqat abwabu jahannam sareng di kunci panto-panto neraka jahannam sareng wa sulsilatis syayatin nyata dibelenggu teh dicangcang setan-setan da ieu mah sok sering ku urang ka kuping ya kuno kultum gitu kultum dina tarawih ta ieu ya hadisna teh di bulan Ramadan gitu bulan yang hadis nu sanes mah dibagi 3 teh Bu ti 10 dinten ngawitan 10 dinten kadua 10 dinten anu terakhir 10 dinten ngawitan nyaeta dibukakeun gitu dina numutkeun di hadis nu ieu mah gitu abu-abu sama panto rahmat panto langit gitu muka dua ditutup panto neraka gitu. Sareng sulsilati sayatin dibelenggu setan teh oge hadis nu sanes mah aya nu nyebutkeun awaluhur rahmah gitu nu kahiji nyaeta 10 dinten kahiji nyaeta rahmat gitu terus anu kadua magfirah nu kadua magfirah 10 dinten kadua anu katilu 10 dinten katilu nyaeta itqum minanar dibebaskeun tina seuneu neraka cenah gitu. Salajengna